Zakat emas pasal kaopat zakat emas sareng perak. Syarat wajib ngajakatan emas perak tenyalahan tendenan lain pakeun. Jadi emas atau napi perak anu wajib dijakatan teh emas perak anu ditenden, lain emas perak anu dipake perhiasan. Disimpan we. Diangun. Anu dinaon cenah? Ditenden. Tadi anggo. Nu halal teu diharamkeun. Emas perakna anu halal nu wajib dijakatan teh. Enten emas perak anu haram. Mimitina nisab emas nyaeta 80 gram. Nisab emas teh mimitina wajib dijakatan teh lamun eta emas 80 gram. Ngan emasna kudu ulah dipake, kudu ditenden. Sakumaha ngaluarkeun zakatna tina emas 80 gram teh nyaeta saparapat per 10 hiji per 40 tina 80 gram teh berarti 80 dibagi hiji dibagi 40 80 kali hiji dibagi 40 lamun 80 gram lamun 80 gram 80 kali hiji bagi 40 terus gitu. Tegas nama 2 gram pasna. Lamun deal gaduh emas anu disimpan lain pakeun 80 gram maka ngaluarkeun zakatna teh 2 gram 80 teh. Lamun 80 gram. Lamun 80 teh kan 80 kali hiji sama dengan 80 dibagi 40 2 berarti 2 gram. 2 gram. Mimiti nisab perak nyaeta 500 gram. Nah upami perak mah mimiti nisab teh upami engtos gaduh 500 gram. Sami ya ge perakna anu wajib dizakatan teh perak anu ditenden nu disimpan lain anu diangge. Sabaraha ngaluarkeun zakat perak nyaeta 12,5 gram. 12,5 gram. Ukuran dina leuwihna tah 1/40 na sami. Ngaluarkeunana teh perak ogen hiji per 40. Berarti upami 500 gram dikali hiji per 40. 500 kali hiji bagi 40. Hitung-hitung nanti. Terus upami gaduh 600 gram 600 kali hiji per 40 600 kali hiji bagi 40 terus gitu. Tah gitu kesimpulanana zakat emas jeung perak teh naon cenah emas anu wajib dijakatan jeung perak anu wajib dijakatan teh syaratna teh kumaha emas anu ditenden ulah anu dipake tuluy emas perakna kudu halal ulah anu haram tuluy emas perakna nisab nyaeta perak mah emas mah nisabna teh lamun 80 gram perak mah lamun 500 gram. Sabaraha ngaluarkeun zakatna hiji per 40 tina masing-masing.